Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya tepangkeun deui sareng simkuring pun si Pasiti Nur Fauzia. Dinten ayeuna simkuring di dieu bade ngadugikeun warta Pak Jokowi naikkeun harga BBM. Jokowi naikkeun harga BBM, waktosna harga minyak dunia turun. Kasusah masyarakat sanes usah Presiden Joko Widodo. Jokowi sareng jajaranana resmi naikkeun harga sabaraha jenis BBM. Dinten Sabtu tanggal 3 bulan Salapan 2022. Ieu ngundang reaksi anu condong negatif di masyarakat kalebet politis Partai Demokrat. Nurutkeun yen naikkeun BBM di Indonesia sabenerna lumangsung di tengah-tengah turuna. Harga minyak dunia nunjukkeun yen pamarentah geus teu merhatikeun deui kana kasusah rakyat nepi kana ayeuna. Nyebutkeun BLT BBM leutik teu nyukupan pikeun kabutuhan masyarakat Hidayat Nur Wahid. Ngabatalkeun naik BBM resmi ieu leres henteu paduli kana kasusah masyarakat. Sanaos harga minyak dunia turun, aranjeunna tetep naikkeun harga BBM. Kasusah masyarakat sanes urusan tulisan anjeunna dina Twitter samemehna. Presiden Jokowi nyebutkeun pamarentah geus sarakah pola ngajaga rakyat tina turuna. Harga minyak dunia saleresna mah hoyong harga BBM di dalam negeri tetap mampu ku cara masihan subsidi ti APBN. Tapi subsidi sareng anggarana kompensasi tahun 2022 tos 3 kali lipat tina 1.525 triliun jadi 5.024 triliun. Mung sakitu warta nu tos ditepikeun hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Norma abi di dieu nu jadi kameramen. Tepangkeun wasta abi Kansa nu dieu jadi tempat posisina. Tepangkeun wasta abi Anita nu di dieu jadi kameramen. Tepangkeun wasta abi Prisa anu di dieu jadi penulis teks waktana.